Kata juga kuyang. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, pilih anu hoyong nyiksa mangga diatos di kebun api kenging bangsa. Oke, dengan hasil akhir Pae. Aduh Gusti, satik nage kuring terhido. Kerletik dipupusti ku aing eta hayam. Hayang modal diisangan. Panas tiris dikerok. Modar diurut. Mahnya Anjoy, juragan sih, oi. Lamun orang beunang bisa-bisa disangrai. Pak. Pas pisan hayang ngeunah uduh deh teh kopi. Wah, we. Rido aing melengit hayam oge asal eta we milik aing. Aduh, hayang teuing boga nomor behana. We anak lah. Aduh, eta juragan. Nah, nari mana? Iya, Mang, kaharep. Eta cika budak anu maling hayam aing. Si laki belut. Nah, juragan orang mau dijak ku si Sade. Nah, si teh jeung daek dititah maling nya dosa. Oh, lamun teu daek dilaporkeun ka Hansip mau kurengan, ojeng dihalaukeun ka nu pangrah masjid. Oh, si teh leutik keneh geus pulang paling. Geus gede rek jadi naon? Polwan juragan. Jauh-jauh jadi polwan. Juragan cangkel. Bae da urang. Lain juragan, ieu dunya pengan urang mesti cangkeuleun. Ada gua naon, Bona? Pulsa, kan duit nanggeus. Yo, bisi awo keresek yang wadah pulsana. Astagfirullah. Oh, awewe geulis eta teh meuli pulsa. Ah, berarti nomorna bisa dipaling atuh. Meser pulsa. Oh, mangga Neng. 100 lah nomorna nu sabaraha? Nu 5.000 ya. Iya, Cisna. Oh, nyamuk Neng. Antosan nya. Karunya gelis-gelis awewe teh daglug. Meuli pulsa nu 5.000, mere duit 7.000. Hoi, rek belut. Ku aing maneh moal digebugan. Asal pangintipkeun nomor WA awewe itu. Puluhan apa juragan? Ya, buruhna. Kenan mana ge? Jampe sia teh urang keur ngajalankeun misi rahasia. Aisyah naon, bener? Pada tahu sih itu ngeganggu. Iya antara hidup dan mati orang. Astagfirullah, nanti kena ke sayang pae maneh mah. Aja dah kah ngeganggu wae kadi tuh ah. Aduh, lapar kieu Gusti. Di kamari can manggih dahareun. Aduh. Naon ya euy. Aduh euy. Teu tega euy rek masjid lagi euy.
ke kebon we ah. Sugana ya sampe ah. Lapar kieu Gusti, Nu Agung. Aduh. Isu koge ting hirup keneh ting moal urang euy. Lapar kieu aduh. Mana sih daki belut si goblok teh rarese. Kita minta nomor WA awewe teh. Yo, nomor awewe teh. Bang, Buruan atuh juragan. buruh na. Buru, untung teu disiksa gitu aing. Berang langsung cobaan WA. Bari mandi heula ah. Urang ngajak ketemuan ngarada moronyoy. Kempis tinggalan Itu juga si Sade bener kuah disangrai sia. Tapi lamun diudag hese ada kamar gelumpat tarik kumaha we ucing bola di tarasonan ngebul lumpatna teh. Gelap. Tapi perengkelan itu teh jelema teh. Aya dua kemungkinan tah. Henteu lapar, stroke ringan ya ciga nama ya. Gelap kumaha ya urang caraan ya. Sangkan apa aku perengkelan anakku naon ya. Aduh lapar Gusti. Bener lapar soalnya maliknya itu rada kakenca. Mun kakatuh stroke ringan cek dokter ge. Ieu mah lapar da kakenca itu rada nyangigirna. Urang pancing ku aing cobaan. Bang. Punya plastik aja baks ya. Asa sengit gorengan itu Gorengan Oh iya gorengan saya Alhamdulillah ya Allah. Jika nama ieu ompreng anu macul tapi kembali ya. Nah, yang lumayan lah. Ternyata juga kuyang. Juragan. Ampun juragan, ampun. Juragan. Bonang sia, nama. Ampun juragan. Ampun juragan. Si Nugi nu mau kaya malin urang juragan. Yang nyaho aing mah. Asli juragan. Aduh. Ampun juragan. Maneh kudu pae disiksa ku aing ayeuna mah sia. Juragan, can kawin itu juragan. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, pilih anu hoyong nyiksa mangga diatos di kebon abi kenging bangsat anu sae bangsat hayam abi digubuk mangga ibu-ibu ka bapak-bapak aya naon Kak? Pilih bade nyiksa diatos di kebon abi aya naon? Bangsat anu malih hayam abi si singkil ieu mah hayu di mana? Di pali ditu di pali kebon lokasina. Aduh. Mangga. Kadaria. Dupi aya hargian ieu teh. Mangga. Upami ngepret 3.000
lamun ojok 5.000, lamun lapung 10.000. Mangga. Bebas. Aduh, jupai mah tuh ada yang menang duit meren. Ampun juragan. Ampun juragan. Aduh. Tah, jadi hirup kene euy. Mangga. Ampun juragan. Nah 2.000. Baiklah. Juragan, kembali 15.000 aya onyok ngapung. Ada bebas. Mangga. Aduh. Delu, 2, anjing. Modal sia. Oke, dengan hasil akhir